Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairul huda huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Sampai jemput barang ya Allah ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya ahlan taqwa wa ahlal maghfirah ya dzakira dzakirina alaina taubatan nasuha wa dunna biwati rahmatika nuran wa tukuran ya arhamar rahimin. Allahumma barakallahu laka wa barakallahu wa ja'ala bainakuma bi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fi nisati fa innakum aqadtumuhunna min amanatillah wastahlaltum furujahunna min kalimatillah. Wa qala fi haditsil ukhra man walada lahu walada falyusmahu wa adabahu wa in balagu falyujawiju wa in balagu falyujawiju fa asoba isman fa innama usmuhu ala abi. Para bapak sadaya bijilak disyukurin sakobla muningakeun kana masalah nu patali sinareun ieu hubungan nu dilaksanakeun walhamdulillah wa syukurillah. Urang sadaya wasina para jasa itu pengertian keluarga kasat yang ada sapulawan. Moga-moga hari urang sadaya pertama pembukaan wahidahi kain isoben patiru muban kain muga kamanfaatan wabil khusus orang sadayana wabil umum wabil khusus kasul berdata wabil umum kaulah sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke kita kagum disyukurin sakobra muningakeun kana masalah nu bakal dibahas dina ieu wengi. Ya eta demi kepentingan disyukurin alhamdulillah wa
ditingali dina segi keayaan iriman dihubungi kutabibul Islamiyah wal ilahi anis tiga nama ya memang paling ada campurannya padahal namun ditingali jeung digerari regep-regep maknana makabi anu parantos dibahas ku pori-pori muka hiji tapi kapori muka tilu ya Allah ya Rabbi eta didinya pepeli jak urang sarareak muka nama jelema nu beriman ka Allah iman sallallahu alaihi wasallam nah urang mah kadangkala jadi para rakyat itu padanya tadi Pak dibahas karena saya sampai ngaduk akhir dekat bumi tadinya hari kacarita bedana mah urang saya hayang disebut jelema iman ka Allah iman ka Rasulullah namun maka dipikir maka biasa benar jemaah sanajan kita laksanakeun salat mangabid mungkin disebut kafir iya padahal manfaatnya lamun ningali waduh teman iman ka Allah Rasulullah tapi salat kana dilaksanakeun nu abid bisa disebut kafir pahitkeun deui mah ngaji teh nya namun sababna hiji rek bahas tadi pori anu terakhir mana saumeh pori buka hiji ieu ulang bahas sorangan teh man hadir ngaluarkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu wala taqulu riba. Jadi ayat dalam kalimatnya kadang situ nyata kadang-kadang mah paling sing benar sudah datang kalimah dipakai terus dengan itu teh boleh paturan dipakai di kurang lamun benar-benar jami anu iman ka Allah iman ka Rasulullah wala taqulu riba lah kalau bukan barang riba makanya kan terjadi sia nya kumaha cenah riba ieu urang bahas we bila mana aya jelema nu ngahutangkeun beungeun geus nya mental leuwih ti manehanana mayarna ngiridit cep ku maneh nginyeum kasih A leuwihna teh geus disantungkeun ke jelema nu nginyeumkeun kajeun 1 juta leuwih nangan 100.000 eta riba cep ngaranna waduhnya mana di jelema iman pernah teh nginjem duit makanya leuwihna KBRI oge eta asupna riba cek saha eta jelema iman ayo rek nanyakeun ieu ayat nu dibahas ku pori ieu ayat suci Al-Qur'an bisa eta turunna ayat di Allah sanuna pina asana Rasulullah ulang sih menerbit para manusia-manusia di zaman ayeuna nu dipikaskeun ku disimpuli aya hadis Rasul dina salah sahijina ucapan hadis Rasul jelema anu moal ngameung-ngameungacan kana surga teh tukang ngalepokan barang riba terkecuali cep jelema anu ngalepokan barang riba geus bisa tobatna ka Allah nu Maha Kawasa ieu teh dengarkan siapa pernah minjem pulang sikit 20 tobat siang dia kadang-kadang jelema geus sampai minjem kabeh oge kana urusan utara loba geus kamu kojor ieu Bang Emok ya wah mana isukan ari kojor hati-hati buru-buru kening teh maulah mencos mari dipantolaban tobat lan dari si tobat ya jadi tah nu dibahas tadi tah ini kumaha jang jelema anu takwa ka Allah tadi dibahas ya Allah ya Rabbi usaha kumaha ieu tapi kan hitung-hitungan di ditu lamun jelema geus takwa ka Allah anu Maha Kawasa hiji dina suci Al-Qur'an al-jannatu uiddat lil muttaqin nya surga itu adalah dicawiskan ya buat orang yang takwa usaha kedap Allah Maha Kawasa surga loh otak jalan itu cek menghalim tadi wasi poladina dikirim ku Allah
diparentah jelema-jelema ahli surga kita dipimpin ke malaikat-malaikat dikirim kana surga ing kana neraka ya. Jumanok teh bergolongan-golongan para bapak sadaya. Saya anu bicara anu kali kadang-kadang kalimat di kemat-kematnya hatinya dengan suara itu nah. Kebelah dengan kandaran bang aja. Terus ada dengar suara anak oke. Nah, enggak kurang anu kita hasna. Kudu na mamang janji teh tadi cepat ngerti kan. Cepat janji dewek teh pora. Kadewek datang. Ka kiai. Oh. Ayo mah janji. Naon anu aya tadi teh nu dikoli teh kudu koli hayang terang hati-hati kena. Kudu kitu kudu penasaran orang muslim orang Islam. Kalau masalah ya. Tapi can pernah disimpulin bila mana ya hiji wilungan dikurung ikut tabligul Islam ya jelema nu mantap yang ngayakeun hatina nu dikorikeun. Tepengah nepi ka ayeuna ya Allah ya Rabbi. Kumaha datang kana surga? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khajanatuha salamun alaikum ibtum fatuluha qoli menghadir dia mengandung jadi ada yang kudu dihatikan aja nih mengkoli kami aina kadang kasih ya tadi bisa kasih ya kalau dia buat ini keperake ngahatikan tarang ngahatikan anu kori dan wah diangkat berat kan kasih kiai tahun-tahun pamahnya so doakan karena surga akan jajak buka lawang surga usaha kunci surga saha nu jadi kunci surga adalah malaikat ribuan ngades bari suri somea kumapok ngajak malaikat ribuan geus dibuka ka eta lawang surga geus segala berai lawang surga anu dalaman tapi buka kamu mana itu asupnya Allahu Akbar muarulat teret ya mariting awak ingin nalaka iman beuna kalau pamela dari dina surga boleh gitu jamnya cepat itu buka kok teh ucapna teh kieu qala lakum khajanatuha salamun alaikum cek saha cek juru kunci surga hari gelara rasuk salamat dan mararang alus mararang cicing mararang salangkeun nanti tidak kita surga oh ini kita surga pakai kantongkeun kana neraka aja oke di neraka dikantongkeun kana surga so matak disalah Nabi Allah ini Israel kalau itu mandiri jadi Nabi cara Nabi Allah itu Nabi Allah ini sangat enak menjadi Nabi punya pantas ibadah lamun dibuatin patoana ka haji dibeurang jeung puasa tepung ulang tahun ari maneh subuh-subuh ka kebon kari kadang-kala kebeurangan ditinggal geus salat subuh kewean geus balik nyadap di kebon kari ari kumaha datangnya ka imah ngobrol teh para rubuh dibuatin mencos gimana deh ke malaikat malakal maut mantong manggaji tadi awas ya ini buai namun siang terus tulisan wabah kojor buai dicabut di ponkan ya itu pamernya awas manajer mantong ke kacamatan Madoan juga jadi kan ngagen sholat isya ngagen sholat maghrib dari parentah bujakan silih cama jika eleh sholat tidak kaya parentah cama macet malaikat malakal maut ada sia itu seumur-umur awas sia buai mantau ke cabut sia kantor kacamatan nyawa sia buai terus ancaman kata TKP oke diancam polisi malaikat malakal maut sama kumaha hadim nya teu diancamnya sok perhatikan kesarean jadi atuh ibarat kurangnya atuh dina pilih kabeh kata momen makhlukna pagawean naon ge jadi nu ngalembokan barang liba meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, yang sajabat-jabatna para bapak sadaya, KKB kuningan, sangat malaikat malakal maut nyaksian ka urang sadaya. Tak iya tah,
Yuk. Terus kata tadi disimpulin dilanjutkan ya menghadir kori. Namun dibahas ini kori itu berarti lobatnya. Ayat-ayat wa maya gafiru dulu wa ilalo. Terus tadi dah budak dah. Abdul Basir. Ayat-ayat menghadir wa rabbukal ghafuru durrahman rahim. Ari menghadir mah teh. Kumaha eta ayatnya pihapieunaana ngan genah we dijengekeunana. Ieu ditibakeun ka seueur neraka. Sang kirang ieu teh anu dilaksanakeun kudu kori kabeh. Lain ti mengukur genah ya. Ieu kabeh bakal jadi saksi nyaksian kang monang. Sugan we ngalebur kana dosa leutik yang we nalima ka sungkem jelema nu lelewehan. Di mana eta obat lelewehan sok aing hayang nanya ka sia teh. Make api-api lelewehan. Alus tobat goreng. Haram hukum mana eta tobat teh. Diheureukeun eta. Kawan. Awas. Makalah mandi makan depan lelewehan lelewehan. Astagfirullahaladzim, masih kan gelok, batur burung, siap. Dia gelok, batur mimiran, mana jadi mimir. Maka yang burung cipanon, namun sakang. Itu. Dalam waktu mana jadi gelok, kabeh. Jadi kempulan berarti dalam waktu, lecur kabeh, para pasadaya. Maka wean manusia aja nak. Ayo kita menghadap tujuan anak mereka lebur-lebur dosa lalu kita. Oh, bahkan dosa mulat itu dijadi nama lima tulang. Allahu Akbar. Tak kadang ngarep dewek aja dok ya itu dia makan. Dengar tuh dewek ya. Lupa. Kita aya nu ngabangus laki jeung awewe. Iya teh. Doet meureun kitu teh ya. Begitu teh meureun doet lain. Aya we tadina joetna. Oh nu nita dina walimatul arus. Aya oge karang anu janten putri ngalaksanakeun walimatul arus. Adlok alibeh itu mamawalan hiji aya dina kedua aya sawer mah gargahan misalkan putihna muhana nyata disebut oleh matur harus aya wa sungkem pagawan saha Yahudi dilakukan ku maneh cep awas sia mun kawin jeung jaga silir sia lain arek ka ayat istiqomah biru ngawinkeun anu jadi baju kalahir rungsing dikawinkeun anak. Ya aja. Dosa lain itu moga-moga sing kalebur. Ya. Tambahan geus simpulin. Naon sababna? Kata aja. Di ayat wa rabbukal ghafuru durrahmah. Dua ayat. Wa majar biru dumu ba ilallah. Hatina cep Ari pangeran Saira dedat museur hampurana tuh nganganagan Tuhan rahmat. Ari ieu gunung kali, moal nganggas gunung kali aya omongan si adet kadengar tadi. Nganggas gunung kali. Anak jebrek kadewe kan. Udah aku aya kudu ngawasan. Oh, ini ngalap. Karena hati-hatina. Terus nomor kedua ayat wa maya biru dulu bailala. Mangga dia kok. Karena dosa terkecuali Allah. Tuh. Itu soalnya dosa anu percakaran tadi umuran kali disimpulin dibahas jedak Allah kumaha kawasa dosa percakaran mangabidkeun manusia mah mangabid moal dihapura ku Allah masuk kana ayat ayat biru dulu bailah awas dia hati-hati sinyal eta di mana disebutkeun jadi saksi yang saha anu pertama jangan hadap muga-muga jangan ajat sapulawati sing dilebur dosana sing jadi saksi ka ayat-ayat suci Al-Qur'an oke pun disimpulin dibahas oke pun dikorikeun muga-muga isi ngalebur kana dosa bila mana jadi saksi uji di depan Allah Maha Kawasa dia bakal jadi saksi kalau dibaca Allahu Akbar Quran mah tong harigane kaayaan urang boga wudu boga wudu oke asal ditalar menang ngan mi HP boga hadas gede mah sanajan ditalar oke ulah aja mangkadin mangkadin atas nama pamajikan kalau mau pokoknya tadi kan namun sabab tak adus menjadi aja mi HP mau jadi maka bismillah dan adus setiap baca Quran haram menjadi
anak kaya hendak diri nomor pematikan sang adus apa istighfar kenal hendak tahu asal ulah saja maca Quran teh dikir asal ulah saja maca Quran we tah ka awe-awe anu he nyape keren di mobaili kalau naon kudu dibaca istighfar sing loba dikir sing loba ngan ulah sakur-sakur anu ngajurus kana Quran komo disejak dikir oge disejak maca Quran ulah sabuku manehna nah mangkali ulah tuliskeun tadi Sijil cek mangkali akan dari saksi netral di mana torojo mana eta di hadis Rasul Rasul jasa kanjeng Nabi Muhammad jadi sifatnya paling kudu eta ngadenger jelema anu anti kana sunnah nu anti kana tahlil nu anti kana talqin nu anti kana sajaja jabana kan sakit berhujahan nanti kudu tanggal-tanggal dia kudu dalil kalau bok jelema nu kali teh mah Syiah Muhammadiyah Persis ngan sakit lawanan teh kudu tanggal-tanggal jangkar sirit moal aya Quran lamun eueuh kanjeng Nabi Muhammad jangkar kehet moal aya salat lamun eueuh kanjeng Nabi Muhammad 5 waktu teh kudu tanggal-tanggal hadir jadi aya Quran kasaha asal kanjeng Nabi Muhammad lain ka Nabi sajen ai salat 5 waktu asal laki saha kanjeng Nabi Muhammad ari salat dilaksanakeun bari teu cek oge ngalaksanakeun salatna tapi adi ka kanjeng Nabi Muhammad eta si jangkar si jangkar kehet lah dalam itu mau dimenangkeun ku negara ku dipiceunan di hanggobeahna anu saking agama kajen alam kiwari loba jelema dibungkus teh para mupasakaya dina dong-dongo dina isen ibadah sidang pokok majak kapok tuh seperti bulut dah sejak kasih kita bukan yang jangkot namun kali ini ya radio kali pulau warga di imah jatuh dari paraman kecil nah dari paraman betul nah hadir itu bahaya tuh ngawakong nah terakhir naik hati tuh mang hadir mana aku pakai lembu batu tapi tak bulanan punya pokayan kumaha ngadidik anak ngadidik pamajikan di imahnya tuh atau itu para puasa kaya diseagikan kumare anak apakah dukir disebutkan kayak mesian beting kayak apakah batin bila mana pamajikan yang nanti ewek so boleh mana anak ngadir itu langsung serangan mata tangan doakan tuh mengkali nu pamajikan yang di jalanan mengkali doakan aja ya kamu banding deh doakan ke doakan banding ada timang banding ke arah bang usul ubah nyadang ubah betul kamu ini seorang kamu rezeki atau rezeki beda lu maksud nama itu kamang banding supaya ubah putih kan wes kamu sih kata malih ituin langsung ke wajicin kan anak itu mau pati ya majikan ibu ini apa kamu kata mau nasalah juga jiwat umur bebita songkeun dua susu salah balik capek salah di mana gue jadinya capek asok tak pemajikan asoknya tuh gening jauh asok ini tak kembali itu masih kapan asok tak ya cuma yang lain padahal itu aneh ya tapi itu bisa ngucapin anak ibu-ibu miap ya kepola kan juga salah katanya mulai kan juga aduh maha ibu mah coba isukan arek yang kami buru sahabatkan sok kok halolkeun utang iya tuh posisi jadi mana aku udah kasih sering buru diminyakan yang kaja lah pakaian putih juga buru hal para rumah diasokan galuh ayo balik kotor mah liur mandi dah lain nah ya alhamdulillah nah ya umat istri kerja yang ada 10 wajib nah yakin wali matur alun sok kurang balik kanan sholat pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutkeun eta ayat nu bakal jadi hujah di depan Allah nu Maha Kawasa jol hadisna anna rajulan yu'maru bihi ilana fa idza balagha satoriki yatapata
Wa idza balagonis pastoriki iltafata wa idza balago susaitoriki iltafata fayaqulu Allahu ta'ala rudduhu. Hadis bisa eta di baginda Rasul. Lamun maneh teu percaya kana eta hadis asupna orang fasik atawa munafik. Ya, jawab eta ti Kanjeng Rasul. Lamun maneh teu percaya kana Quran asupna kafir. Oh, fasik. Kanjeng hati-hati ya. Ya, dina sore kuliah ho. Lamun teu percaya kana hadis asupna kang goreng-goreng fasik munafik. Ari munafik. Tanu sieuna kalau bukan barang riba, obat tingin. Ini hati mana bakal licap munafik. Eta lamun maneh tokat kudu beak cacak eta. Berapa salahnya? Lamun can beak ibaratna kakapungan mangana. Sakapun gaib ini kana ngamin. Kablok mah tuntuna masa minggu sakali ibadah 2 bulan pre. Jangan munafik gitu. Tadi dia kemarin dia uang mantap buah ini. Semua rumah hanya tertuliskan jadi gitu. Nanti besok nongkrong di sehari, jadi secara siap ya. Hari alasan dari piket panjang, amin boleh ku piket yang kasirit. Hati-hati, pokoknya napa sulit masih jadi kalubang ini kubur kalubang. Mereka itu dikejaran, eta lengkah bakal dituliskan kudat Allah anu maha kawasa lengkah kana ngamin. Kanjeng hati-hati ya, hati-hati. Bahagia saraya. Gua perhatikan begini, perhatikan ya. Tadi aku mau ngasih, dan aku itu apa sih yang gua hutang. Bener ya. Orang hutang dikasih kamu dapat sekali karena saya. Kamu kering lo ini Akan juga samanya. Maka kamu buruan ngomong bahwa masalahnya ada tuh mengawal sampai mata ada tidak berhutang. Itu menurutnya, dia. Jadi lalaki di paretah ku malaikat ku ada Allah makawasa ka malaikat ada kita dibawa ke neraka. Kunaon? Karena di paretah kita dibawa ke neraka. Bisa betul amal anu hadir tidak ada hiji lalaki. Ada katakan siapa? Malaikat ada terpilih menganam. Ulang anggap menganam di sekolah. Sebelum ibadah bisa sebuah wakaf dan kalau karena masih siap hidup karena ukuran anu para rukuh ninggalkeun kana ibadah jeung ninggalkeun kana ngamin aja menganam singkat kok tong hari gani anu geus sekolah seperti mangan anu olahraga opak wajo eta mah kalau wasana ya malikana kepali disiplin ngawakon jaga pabuara kalau pas aya loba nu ngadadak menganam marana eta pulang kuliah rek lebaran bagi duit kayak tukang orek menghitung atau kaimah konyol malaikat malaikat mau aja aku ini mereka mana oke sih dia harus balik kayak mana kamu dari jalan karunya malaikat kalau kita aja maka jauh di tengah jalan tanah sila kaimah harus kaimah cabut punya wan kalau kita mahal dengan katilu kue minantukan cabut dari nyawana nggak ada kue mau Allahu Akbar. Oh, Pak, kabeh itu anu maot para pasaran ngadadak tanpa geri. Ulah kurang kerja tuh. Nyampe sama kami karena pangkawaran. Nabi sini po. Maka kemarin teh di jomble mah abi teh. Karunya ieu mah abi bisi kaburu kodor. Bikin ngerantu geus paeh ieu. Mudah-mudahan sih mau di masjid Islamnya. Abi. Ada mah abi teh. Dia karunya kamu abis ya. Siapa baheula kolot nak tara jauh jeung disimpulin ceratakin teh. Lamun kami mau besok nyampeulkeun ari tadi anak mah. Mereka tahu lawak pencitan. Kolot dicontohan baru anak nakal areu. Nyampe wacana cing nyampe. Bukunya akak kamu geus mau abi. Lamun mah abi titip di dariungan. Aduh dikurungi ku Tabligh Islamiyah. Galakak di jero kuburan. Yo mang abi nya wedang yuti imam. Galu bae kagak buat tuh. Lewe di jero kuburan ketulan si Ci Abid sia moal kojor goblok. Jeung bapakna. Rencep lewe. Awas ya ke bakal tani abi jeung bapak sia. Lam isi pagawean anu goreng teu cocok keur bapak. Allahu Akbar naudzubillah sanu summa naudzubillah. Allah ngaridoen kan jadi anak.
Sigana din pamamaning geus mau. Ngeunah barah urwapa tenang bae mah. Oh nganggo beres-beres nu jalan. Allahu Akbar. Leuwih di jero teh. Nempo maneh teh ka mana-mana oge ka bor karet isu-isu. Ih sia teh ieu salat sebab oh masih cenah salat tuga dan ge salat nanti ka masjid. Itu lihat kalau semuanya dah bisa kaburu karena nyadap kare. Waktu bang nyadap masih kira dulu mesu, kok mantap nyadap kare. Allahu Akbar. Yai, ini mana nggak? Milu. Jam 4 wis pinit ka kontak basana ada sorangan di mana-mana oke beunang. Botas popolokot boleh nyadap. Aret nyana ge dieu nya. Gogoh we. Ya Allah, ya Rabbi, merenang kota di bawah kumah, suku terselat suku di kota kare, ini gratis, ini para ruku. Kita tinggal hati-hati alam kari. Loh, karena urusan ibadah, para bapak saya ulang ngangap gampang. Kudu bener hidratna, kudu bener syarat yang persis aja. Aja mana mantok di kecamatan Tanmari Jono, Meribu Golokot. Duh. Allahu Akbar, wis beres adan mantok paling Allah batur cenah salat belum siapa itu. Ayo deh kalau begitu. Ayo, waktu sekarang tadi di pohon ini mana lain dewek goblok mana. Baru karena barang saperti jalan ti Allah makin ngalieu eta hiji lalaki. 2 pertelu ngalieu saparo jalan. 3 pertelu ngalieu kana. Ari kaayaan Allah mah innallaha alimun bidati sudur. Allah mah tong harigana ngleretan mata yeuh. Panunggang. Tujuan hate cek maneh ka dieu tolak. Lamun di imah maneh nganiatanana rek tolak hayang menang ilmu, menang ngajaran. Lamun nganiatanana di imah ade ka era kita tanah pira kulit teh mantong sia goblok moal menang ngajaran. Gua mau ngaliatan di imah aing karek anu nyatu beuneuh beuteung sugan sate di mang ngajak. Homo eta. Matak tolak dibagi-bagi ge. Aya tolak ukli. Aya tolak mar'ati. Aya tolak ilmi. Itu saja. Tolak ukli mah tolak ngangan lebokeun. Tolak mar'ati mah budak pangbudak ngangan kacang awewe. Tolak ilmi mah cek maneh takang ka dieu aya menang ilmu Gusti. Sebab dia mubalida mengajak cenah dua putrana jeung bapana gitu umat Allah yang malaikat adab apaleun tuh malaikat mawon apaleun lamun tugas kita ngasupkeun ka neraka din gimana tugasnya teu kana cabang itu lain cara maneh maneh mah nyadap kare usaha jaga itu usaha cabang kudu geus bisa karet mah aja da udah kare. Kalau dia cara kalian karet-karetnya ini, dia tak karet. Mau sadar orang cabang itu teh. Kalau kamu jadi kenalan cabang, kita nyiksa di jero kubur, meriksa, munkar jeung nakir gitu. Cek bagaimana? Tukang mawa ka neraka malaikat adab, mawa ka neraka jabaniyah disebutnya para bahasa daya. Ya. Jeung neraka itu kan ieu, layak sunallah ma amarokum wa yaqaluna ma yumarun sakara perintah Allah. Nempok naon teh nempok naon tong harigani bangsa masyarakat para papasadaya Jokowi presiden kita poti ayeuna keneh geus sia di Jokowi teh ibadah cek malaikat adab jabaniyah aing kanggeulana sia ditemen dina kara-kara sebab sia pejabat mimpin Indonesia sia kuduna boga sifat adil bijaksana kudu bener ilmu agama sia ke masyarakat sia tapi ternyata sia loba dilangan program itu selalu program saya ini program Covid datangnya ke Jokowi program Corona datangnya ke Jokowi program naon update eta cieun mah tapi kabelaan kumaha kana program eta ari program ti manusia nepi ka sieun ngalangan ari program ti Allah manusia alam kiwari lawan teh sieun jelema teh salat ieu eta ngalangan kana program Allah ngalangan sieun teh jelema ku Allah teh sieun proposal aya kumaha barang geus dua pertelu jalan jauh proposal aya ti parapat jalan di Quran Adam kalau boleh balik di bawah kain laki
barang dibawa ku abdi ka neraka dahak abdi ari ayeuna ku Gusti kudu dieuwihkeun di aya naon Gusti sia dengarkeun cek apa dengarkeun sia siapa teh nyaho tujuan hiji lalaki tapi aing anu nyaho naon Gusti saum kita yang bayi lalaki hai maneh tadi saperti jalan dibawa ku malaikat adab kunaon meunang ngalieur ka aing Gusti abdi emut kana suci Al-Qur'an mana ayat aing anu ditampi ku Kanjeng Nabi Muhammad eta ayat yang dipake poin tadi deh warabukal ghafuru dzurrahmah kira bisa menelan siaden goblok so karena ayat eta di poin gimana nyawa gitu ikian saha nu kori diperkuat ku kiai sangarana lain babat benar ayat asalna ku aing dibawa ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad eta ayat tapi ku Kanjeng Nabi Muhammad nyata ayatna warabbukal ghafuru dzurrahmah ari pangeran sarira Muhammad da anu seueur hampurana aturan wa kado ngakan hatomat bener sia bener terus siap dua kali karena napode ka Aisyah kali sakalo jalan naon deui mah abi emut deui kana seriusan Gusti mana ngacaritaan aing we sia apa ditampina ku abdi Gusti ku jenengan Kanjeng Nabi Muhammad dina meureun kudu umatna adalah abdi mana ayatna wa ma yaghfiru dzunuba illa moal bisa ngahampura cek Gusti karena dosa terkecuali Gusti sebab dosa abdi mah percatanana jeung Gusti lain jeung adami benar teh Gusti oh bener bisa mana eta make nyaho eta ieu kori tadi teu mah hati ya wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah usaha diterangkeun anak umat bawa dewek siap meunang punten di Allah Ayo paling menang punten ka labdi. Tadi kadang-kadang lain kali. Naon teh hartina? Nanyakeun ka we goblok atuh ulah ngajen hok we sih ha. Geus hok makan hartina. Itu. Tuh, kan hiji deui tadi teh keur asup ku kori anu jadi pujah ka hiji lalaki. Buat pertelu jalan. Mane ka kalieu ka kami ya naon teh kalo. Rupa jalan ge. Abi emot teh kana cariosan Gusti. Ayatna Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ucapkeun ku sarira Muhammad. Wahai pirang-pirang abdi kami tirengan jelema nu leuleuwikeun saperti urang. Lihat. Leuleuwikeun pan urang mah. Kalau eta nu kitu ulah dideleh haram urang kana kana kok kana haram. Cek kalau nu kitu ulah dicopot ku maneh sabab riba urang mah dicopot. Nu kitu mana udah didahar sabab haram cokot ulang lagi berarti kurang asrof leuleuwikeun sanajan abdi leuleuwikeun Gusti nah ieu tah aya ayat katuturna la taqnatu min rahmatillah megat aku teh megatkeun naon mah tetep hayang dirahmat ku Gusti da urang teh mentak hayang dirahmat ku Allah da moal bisa asup kana amalna tong urang tadi geus dibahas Kanjeng Rasul pribadi oge asup kana surga teh ku amalna padahal eta mah geus asup ka kasih Allah komo bangsa urang tah ieu mata gede kagungaanana walimahan dikurungi ku tabligul Islamiyah dikurungi ku qori jak urang sararea karo pasaraya saya teh ngabiayaan Adin aja kalau masalah kemarin menang naon alhamdulillah abdi mah menang ilmu we kan maka kudu nama isukan teh baralik teh kan hadap mah alhamdulillah abdi menang ilmu kita saja ka masyarakat aya amal balik teh moal paling hantem rugi mu hajat ya mun abdi teh bawa teh ka dieu na teh ngadon jatuh we nya dewek mah wah, ulah rasa kasih minat, sama nyatu, geus beres, sebenarnya geus biasa, geus diagikeun ku hajat, nya, gitu. Tah, ieu malah bapak sadaya, muga-muga pentingna, nyata disimpulin Jumat pertama, kamu kali jang ajat, nu parantos diakadkeun dinten tadi, hiji, muga-muga akadnya singkeun akan anu tas sore, kalian ditampi, kita
mana marah malah itu diberi. Tapi ayo nama kedua mesti itu instruksinya. Petugas tidak ada saksi tarik dari duit. Mereka ini karena rokok sabut yang nyatu beres. Padahal marah-marahnya di akhirat mau ditanya. Sah jeung teu sahna tergantung saksi. Mata ulah wani-wani sia teh masuk ke abad itu. Dia jadi saksi. Walau kita kade di upina kursi. Dunia hosah jeung teu sah apa tinggal aing jadi saksi. Jadi saksi kumaha goblok? Pikiran kumaha. Kudu ditempo ulah jadi saksi jelema nu nyahoon kana hukum agama. Sabab percantelanana akhirat. Sah teu sah adalah saksi anu bakal ditanya udah awak makawan. Gencar saksi. Nah, para bapak sadaya di Sumkuring rek menghembok desa itu. Kunaon sababiahna? Sabab dina musawah kajadian. Napi kakak di Sumkuring dararatan para bapak sadaya di rumah. Ieu aya kulit kami. Kang menang teh kulit kami. Jawab direk kudu tanggal-tanggal. Allah dina hukum naik kulit kami. Mana saya pada kawin hiji awewe nganiatanan 2 peun haram hukuman anak kami. Cacakan kawin biasa eta mah ditomel kumaha cek. Geus kawin teh. Nganiatanan sami mun haram. Kanjeng Rasul eta kawin kitu. Ucapan kulit kawin komo ti ukur kawin teh ditomel teh naon ngantos deui para pasadaya. Oh indahan eta we. Dan itu awas menang kumaha menjadi saksi awas ya anak kira ka jahanam kami saksian kami anu kitu di hati-hati sia lapok dieun tah ai makarunya di bejaan sote ahur geus amalaya ieu geus amalaya nya aya oge di ditu lamun kaayaan tolak geus beak lamun aya hayang teu deui kudu kaserang kudu sejen lain sanguri proposal. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Hati-hati ya kasarane, hati-hati. Bila mana ayat ucapan kuli Allahu Akbar, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Siga jelema eta pagawean naon diheureukeun eta akad pertikahan. Anu kitu patuh. Tapi aya di jagat pakuaran mah jelema. Yo, sok derek kuli kamu. Ngan mung dibayar. Mungkin nama dibayar. Mana awena? Kesempatan eta awet pada daek lah lagi jeung awena ge. Kawin. Kita diserahkeun ka lalaki anu geus siap tolak ge. Sok sia sidang ka mana jeung gawe. Pamajikan ka derek bobokeun derek bobok. Suka ngadu gadau ku aing sia, nepi ka pengadilan sia. Eleh deui nu mulikeun kawin. Da mungkin ditari kawin kulingan aja. Kamu mungkin dilebokna. Apa sadaya? Mata kun boga teori mau jadi. Awen aku ditanya heula lamun bogoheun kamang jadi ditakuli. Tong ditarik pamitna. Nya. Bogoh teh kade bogoh benar. Tapi mau diserahkeun suku-suku mau diserahkeun. Mau jadi kemae bogoh kawin mah. Nah, wan rasa teh kayaknya amri mau rek ngamuk. Alah. Anda aja mau jadi kade-kade kade kulit. Nanya ayo nama bogoheun awe kadewek bae emang deh kudu hidup wae individu mah gitu sih menjadi kamangkon eta mah nya gadinya para pasadaya aja nih hati-hati ya para pasadaya awal dina hukum disebut kuli kawin kuli kata-kata dekorekan dina kitab sanajan kitab 70 tumpuk cuman wah aya oge di ditu kudu aya panyalan kudu sejen tapi kudu ridho pamajikan keayaan jeung lalakina kaselang kudu sejen tanpa karena aya paksaan sangahan aya paksaan mah terjadi oleh pasadaya urusan ibadah nya aja menjadi awas teman lagi udah ada apa udah daek nyamperin batu-batu menghadir ya apa tah ya mah hukum besi dianggapna disimkuring ke di akhirat ya kunaon si aya kiai teh bisa ngomekeun ka masyarakat sia aing mung gak berat dosa hadir ulah urusan masyarakat bari dewek teh barang lepok lamun kitu mah dewek milu nomel tanya begitu dosa gablek pokok pasalaya
Astagfirullahaladzim. Dianggapna ya bisi eueuh kiai euy. Pan meureun kuliah kiai anu ngabenerkeun. Ulah nyebutkeun kaayaannya caleh. Ya urusan anak ngaji hukum yang dikeluarkeun hukum. Ya hukum. Saeta alhamdulillah tak kudu jadi jelema anu ngalalarti oge nya masalah agama. Kudu loba we di rotinan urang biasa teh nya paling manehan cager mah. Terkecuali ku aing mun maneh kablok didoakeun sinarentot daeknya maneh. Dan mu akhirnya masih di rumah itu siap nyata. Keun can we derek can nya. Keun kajal kali-kali kakeun ke kaya naon teh jelema anu kablok mah ku aing didoakeun. Dan naon oh kunana. Lu beun har kali kolecep doakeun sing nu kojol. Dan hareunan edi nu dia oge goblok. Salah teu deukeun milu. Kana masjid nyieun teu deukeun milu. Kana madrasah komo para pasadaya. Muludan bungeun jaho. Rajaban nyakitu keneh geunang jadi jelema pun anu kitu patuh waktu zakat deukeun zakat ye hak patuh dilepok ku manehana kudu alus tong ngadoakeun hadirin didoakeun istiqomah teu dari istiqomah eta mah hukumna ngajorok terus-terusan eta mangkruk orang Islam lain orang iman lain kafir mah lain tapi eta jelema lain jelema iman Menda iman ka Allah hak patuh dikekeun ku manehanana. Awas, hati-hati geus talinakeun. Geus talinakeun ku syariah awas. Ieu mata kamali balah ku berotol. Lamun ipin can pernah mantau kata mun ada kali sakali. Sekarang kami urang ipin. Dan sabaraha kali kami nguna. Eta kali kana ya. Kali keur edan mah lapur we. Awan mami singkat wae. Wah, cuma ini pak, mau kalau nggak dicacar, mau dorak aja jelema itu. Bagaimana boleh dangdut, dia naon cacar itu siap dangdut tuh. Yang mau jadi saksi mami di akhirat, awas cacar warga bakal jadi saksi. Wah, ucapan aja cacar kurang. Inna kot samikna, wa alimna, anak kot amila. Aing nggak dengar. Tuh, lagi kumaha kan mangga juga kabeh objek. Cokot, leungeun, anon. Sumut, datang, menanam, kami bakal jadi saksi menanam, dia jadi akhirat. Naksian karena mana? Naksian bener karena Allah anu maha kawasan. Oh, bakawan kurang seperti kecil. Betul, bakal ngan tanah kecil. Muadaikeun nyarita samarangan kaayaan irisan ulah. Ayeuna urang dikodolan, dinanaon, dibersihan. Kemah awas ya cek sitat jadi. Ayeuna aing kusia dikosokan, kemah goblok aing rek kalebok siang. Kumaha nya sok sanajan gaet sanajan motor ditinggalkeun kana ibadah mah kurang dipake kakek bukan dimanfaatkeun mah tadi geus salah kumaha urang sodako ceukang jeung rasul ieu tah bakal ngasupkeun kana surga tanpa hisab naon-naon ku sodako jauh disodakokeun ya jauh bakal jadi naon ditumpakan mah tadi nyukang dina tukangan siratal mustaqim jauh asal bener ikhlas sodako jauh Sapang kali jauh bahwa itu balik kamimu dia mah kumaha jauh dari pemilu asal dia kita malah jadi sukan deh dulu kamu jadi dia nama mawa dia nama rawat dan naon dan awal ibadah urang kare nyukan tidak cukakan siratal mustaqim di gubuk kue di gubuk apem berapa sadaya sodako dan muasalah kanjeng Rasul maka kaci kanjeng Rasul inna bis sodako di khomsu hisoli al-ula kajibukum fi amwalihim wasaniyatu dawa'un lil maridi wasalisatu yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala warrabi'atu yamurruna ala sirati kalbati khotibi wal khomisatu yaduruna jannata bighairi hisabin wala adabin ada salahnya mungkin so pikiran uang tadi simpenan nah sodako yamurruna ala sirati kalbati khotibi di bubuk sodako nyukang tidak tukangan siratal mustaqim teh Bang Radit jol datang sodako tupak jelek sampai naik kira anu kaayaan jauh 1000 tahun datar 1000 tahun murun 1000 tahun nanyak 1000 tahun tahun akhirat lain tahun ayeuna sok lamun teu kabeh sodako naon nu ngaliwatkeun aya ka mangkalin sok selesai kita sodako urban mungkin suban lah misalnya lele itu karena ngaliwatin manfaatnya tuh sukakan siratal mustaqim menjadi geus
Dele itu, sama ini ya. Allah, kau paling nggak jago bang. Nah, kakinya, tong hiji atuh, pemajikan nggak sah. Hah? Wah, waduh mana? Awas deh. Selesai ini nanti kurban. Sodako, mata tunggal poe urang teh kudu ngaluarkeun sodako, komo kana minggu lain hayam disimpurin, dalingkan disimpurin. Nah, sok udah aku sararea, udah lemah nungaran pengabut ini mah malah kanan dina coretna oge, bang jebrok na sodako aja lemah utara bol ini seperti jakajat ayeuna. Tapi alhamdulillah kalau pas biak mengkalinya itu dicorok obakannya gitu. Mana bisa nyari kasupnya ke jorok. Nah, ya, bisi we. Kalau parkir sesungguhan karena mulai di luar mah, tapi pas dicorok itu dikahalang rese. Ternyata nalaan hati pun katanya anu kori, kemana mah dia nyatu karang lebok. Lu kori itu di talangan genah, mah didengar genah sakit mana. Ya, kajang iya ya. Bisi kuring rek amanat kasararea mangkon urang. Sehat sama meh datang kering memperkurang keayaan ayah kaya umur sama meh datang mau memperkurang sase sama meh datang libur tapi gerak pikiran kurman memeh kurang sase sama meh datang libur ibalah Allah memeh ayo kurang cager sama meh datang kering nah kewajiban kering orang pasadaya dan kering masuk di rumah anu sekolah di rumah utara ke masjid ya ingat dan karena masjid itu disimpul yang kering itu tapi kurang dari kurang boleh lagi kamu ke masjid dicacarnya nabi dengan ke masjid mah Yahudi mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasul salimu ala Yahudi wan Nasoro wala salimu ala Yahudi umat cekan Rasul bila mana bagi mana jeung kafir Nasrani jeung keayaan kafir Nasrani kalau kasar jeung Yahudi Nasrani uluk salam. Ngan mana bila mana panggil jeung Yahudi umat kami Nasrani umat kami ulah uluk salam. Ditanya kepada sahabat ya Rasulullah. Ali Yahudi jeung Nasrani umat saira anu kumaha deui? Dia mah ngadenge adzan kalau di masjid rek mato ke masjid. Deure itu. Ngadenge kalau mau adzan di masjid rek mato ke masjid. Nah, tapi sih tanya kalau itu Yahudi umat kaulah. Ya kalau kami mana ulah duduk salaman. Waktu mau kali ucapan halo. Masih halo. Kau ke kami itu. Kau bukan sama Yahudi tempat kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau buat yang ada Yahudi itu diulang. Makanya cek mangkaluk motor saya ke mata kamar sendiri. Namanya. Mana alhamdulillahnya sokadanya ada dari subuh. Nanya yang mana sudah subuh. Ulah penting ari sumber. Naon sababna bersih can menerang kana sasaranana coret anu aya di dalam fikih. Sabab dina ilmu fikih waktu pajar sodik. Ari pajar sodik teh bila mana pajar nu malam pikir caan moal berarti coret cantihan coba bahwa eta bener na waktu subuh. Ayah pajar kadik, bahwa ayah waktu sholat subuh, ayah waktu sholat isya, di mana kan haram kan? Akhir, pajar kadik mah malam seperti buntut, tetap julang, kalau lain sampai itu, poek dari tak, aja tempoh lah kumani, bila mana poek kene, ulah waktu, Allahu Akbar, waduh, kadir. Sifat itu mau sholat pemakai jalan mariam malu cepat dia. Bagus, jawab ternyata. Guru ya, ini kadangnya ada nih. Buktinya curang-curang ke masjid termantau. Yang istilah ada padahal kadang kalau waktu subuh itu masih kena panjang. Namun sebabnya akhirnya sholat subuh ketika pikir panang poe. Akhirnya sholat subuh. Ya, dikat lagi saya tik katanya mau kacaan ke belai panon poe eta akhir salat subuh kalau masanaya akhirna eta teh kanjeng mah poe kayaknya mah pada di muska itu kadir masih kene bila kene deulekeun bijil panon poe sarobok kanjeng robok kanikuan waktu-waktu ayeuna Yahudi jeung ti Nasrani urang teh omong salat tapi ternyata teu ditarima budak Allah Maha Kawasa sabab sanepi kana waktuna salat
waktu sholat kita terima sholat nya dan datang waktu terima naon Allah sok iya kan alhamdulillah wasyukuranillah alhamdulillah yang aja yang walimahan walimatul arus muga-muga dosa letik kahapus nyaeta lu penting iya hiji ureng-urengan poring dua ureng-urengan bali oleh tidak kurang sahaya ambil tempat dipanggil teman-teman muka-muka waduh khusus kemaslahatan kemanfaatan sing dihampura dosana udah kalau maha kawasa wabil umum kaulang sahaya ya pasti terima kasih memberi untungnya kalau pasaraya tapi insya Allah di dunia oke kasodako tajidu inti amwalihim bakal tamah-tamah keayaan nauna hartana wasilah obat sodako ya eta tadi hari kurang datang di jangan lupa video alasan untung menang tapi lu video mantau kita mampu dosa sampai di bumi bayar nawe di jangan berapa keramat supaya dosa lagi lah tidak ada kan jauh belum menjadi Allah iman ya kemana kan mana jalan so kemana-mana ya kabeh kamu tahu dosa itu kalau mau ada makin dia untung nanti jauh mudah nih tolak kalau masalah aduh mana hebat ini mana menolong kamu wah suka imah dosa milu ini lanjut itu cek coret cenah bagian dosa di jalan di nolong terang kamu kurang kaya betas tolak tetah ya bisa dikelutin bumi tayang buka pergi dosa urang sinagran di jalan sararea langsung akan bawa kalimah amin ya Allah ya Rabbal Alamin yang siti hampura dosa urang sararea udah Allah maha kawasa kala yang urang sararea siti rahmat udah Allah maha kawasa amin ya Allah ya Rabbal Alamin sakit boleh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.